Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Manggali ngasupkeun bedog kana sarangkana, saterusna sambada si baliung ampuh ngoneal hudang bari sumenggir nahan ka nyeri. Nyelang nyokot heula senjata baliungna anu ngagoler, geus kitu terus indit lempangna jumarig jeug ninggalkeun eta patempatan. Geus kitu manang bole jeung manggali nuruskeun di lampahna. Caturkeun di kampung kahuripan sin ciniang si pedang langit harita geus tepi ka tempat nu dituju. Harita kebuyut debleng mah keur ngalatih 15 urang warga nu dilatih jurus. Di antara warga nu dilatih teh wanojana mah saukur aya 3. Lolobana mah jajaka jeung lalaki anu ngalora keneh. Sedengkeun si Banceng Bulung keur aya di jero pasanggerahan Dharma Yuda nungguan giliran dilatih ulin karuhunan ku Ki Debleng. Tempat nu dipake latihan teh rada anggang jarakna ti pasanggerahan Dharma Yuda. Si Banceng Bulung anu aya di jero pasanggerahan barang ningali kadatangan sin ciniang pedang langit anu asup ka jero pakarangan. Jadi kerung sabab sin ciniang kawilang jalma asing. Malah nili kana wandana si Banceng Bulung bisa ngarti anu datang teh lain awewe biasa. Sabab baju jawara wanita dina tonggol oge ngadaplok pedang. Sin ciniang si pedang langit harita bari nangtung terus merhatikeun kaayaan sabudeureun eta patempatan. Si Banceng Bulung kaluar ti jero pasanggerahan terus nyampeurkeun ka lebah sin ciniang si pedang lawan. Sanggeusna deukeut harita si Banceng Bulung langsung tumanya. Wah, saha nganjeun? Ngarek neon datangna kang dieu ngadang upah? Sin ciniang neuteub seukeut ka si Banceng Bulung bari terus ngajawab. Haya. Uwe penjaga wanita datang ke sini mau ketemu sama si Banceng Bulung, ha? Nama Uwe Sin Ciniang, si pedang langit. Terus kamu orang siapa ini, ha? Wah, ngatu si Banceng Bulung mah ngurang jeung lemana Sin Ciniangan. Terus nerang ngarek mamangih ngayeuna ngejengan-jengan da. Bogaan mamaksudan neon itu. Haya, Uwe sengaja datang kemari mau kasih tahu sama kamu orang mengenai pengganti Ki Warangkas adalah Tuan Wira dengan Nyai Kincang Mani. Haya, kemudian Uwe dapat tugas dari Tuan Wira mau kasih ketegasan
Ini kampung kahuripan harus patuh tunduk sama Tuan Willem dan Nyai Kintamani. Termasuk kamu orang Banteng Wulung. Barang adanya caritaan Sincin yang anu seperti itu, harita si Banteng Wulung langsung kasinggung hatena. Rada murolong parona netep ka Sincin yang si Pedang Langit betus nyarita. Wah, maneh ngencong cobra-cobra ngarek gangguan ketenangan sia brewek yengled. Sangeunahna wae siana wargaan ieu milemburan. Siniangan ngurang nganu wakilan jang dimupuhung ieu lemburan. Lelus nerang kasinggukan denge ngoman maneh sia. Samuduna ngatri waktu ngeukeul si Warangkasan ngirup keneh ngoge kampung kahuripan mah ngenteu pernah tundukan. Kumo ngayeuna si Warangkasan ngenggeus maeot ngenteu make ngocak sia omon-omon teh Sinciniangan. Ngeuweuh tinggi tu na make ngejeng mudu nunuk matuhan ka si Tuan William si jangkar kehedan. Sinciniang si Pedang Langit langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka si Banteng Wulung anu boga sikap ngabangkang. Hayya, kamu orang jangan pikir Oe takut sama badan kamu Banteng Wulung. Kalau kamu orang tidak menurut perkataan Oe, itu artinya pembangkangan. Hayya, jangan salahkan Oe ya. Lakukan tindakan sama kamu orang Banteng Wulung. Wah, mana mangke ngejeng ngarek langku keninakan ngalangu pakang urang sia brewek nyengledan. Lamun itu mah ajakan ributan sia. Dasar kolopok golobok. Urang ngajaran samang neh Sinciniangan. Sangeunahna wae sa omon-omon teh. Sarua we ngejeng nang tangan narung lamun gitu mah. Ngasok narung sia Sinciniangan. Sok sia urang acaran sia. Si Banteng Wulung langsung nyabut ruyung gedena anu anyar menang nyieun da puguh ruyung gede anu teu heula mah potong waktu taruh ngalawanan Mbah Balung Wasitea. Sinciniang si Pedang Langit bangun anu geus bisa ngukur kana kamampuan anu jai lawan. Gegemir ningali kana tangtungan si Banteng Wulung anu bade gultang-gul. Hayya, sekarang buktikan kemampuan kamu orang Banteng Wulung. Oe pastikan kamu orang akan dapat Oe lubukan, ha? Wah, rasakeun sia brewek nyengledan. Babukan ruyung gedean nganu bakal ngabajadkeun bang-bang tok maneh deui sia Siniang golobok rasakeun sia. Durug-durug si Banteng Wulung miheulaan maju narajang bari metakeun huyung gedena dibabukeun kana lebah sirah lawan. Tapi Sinciniang si Pedang Langit puguh pendekar wanita anu mibanda kemampuan ilmu panginting badan anu kalati. Waktu panajang lawan datang harita ngacoreat pindah tempat. Samukiuk cuelat pos. Babukan ruyung gede si Banteng Wulung teu kena kana sasaran. Ningali anu jai lawan geus pindah tempat. Si Banteng Wulung ngakentak loncat ngalakukeun panarajang susulan. Sok kieu telat pos. Panarajang si Banteng Wulung ngaplos deui ka teu kena kana sasaran. Kajadian saterusna si Sinciniang si Pedang Langit teu kanyahoan nyabut pedang tina tonggongna. Waktu panarajang susulan si Banteng Wulung datang, harita Sinciniang ngagerakeun pedangna kana riung gede lawan. Sabatan pedang Sinciniang kana riung gede lawan, dina kacepetan gerakan teu katuturkeun ku panenyo lawan. Ngajadikeun riung gede jadi potong 3 bagian. Sat hiuk bletok bletok.
Huyung gedena potong jadi 3 bagian disabat ku pedang lawan. Puguh we si Banteng Wulung kagetin. Samemeh leungit ka kagetna harita Sin Ciniang ngasupkeun Panarajang leungeun kencana ngahantem kana dada lawan. Panarajang nu dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan ngajarikeun si Banteng Wulung ngacari geuleuh menurut sababaraha kakak tukang. Sat yuk cebrot gas. Wah, kurang ajar sang golobong. Si brewek ngeledan. Si Banteng Wulung ngageronahan ka nyeri bari ngadaligdeug menurut ka tukang. Dina kayaan lawan keur ngadaligdeug. Harita Sin Ciniang ngacolat nuturkeun badan lawan. Pedang narek nusuk kana dada lawan dina kayaan keur ngadaligdeug ka tukang datang Panarajang susulan ci anu dilawan. Ngajarikeun si Banteng Wulung geus teu boga kasempatan pikeun nyingkahan eta Panarajang. Tapi samemeh pedang Sin Ciniang, si pedang langit nembus kana dadana si Banteng Wulung, harita aya cirim anu ngajrat saterusna nakis pedangna Sin Ciniang. Syut hiuk delap. Kang jari jeug. Sin Ciniang si pedang langit ngajari jeug menurut ka tukang. Sedengkeun jurus anyar atawa cirim anu anyar datang tayalian Cirasanti harita leungeun katuhuna nyekelan pedang taje putih ngaret ka si Banteng Wulung anu geus mancukeun tangtunganana betus nyarita. Saya jalma teh Mang Ateng. Wah, ngeta teh aranna mah Sin Caniang, Sin Ciniangan, si pedang langitan pendekar wanitaan. Datangankan dia teh laksanakeun tugasan ti si Tuan William ngejeng si Kintamanian nganu geus gantikeun si Warangkasan. Jadi pihak kurang teh mudu tunduk patuhan ka mihakna si Tuan William. Kumang Anteng teh ditolakan gitu. Saterusna narung gitu tah rasantian. Palingan cek Amarawing. Bakal kedatangan ku jalma anu boga maksud goreng ke kampung kahuripan. Sok mundur we. Mundur Mang Anteng, mundur. Keun abdi anu bakal nyingharepanana. Si Banteng Wulung teu ngabantah kana caritaan Narasanti. Harita terus mulu ka tempat anu rada anggang. Sedengkeun Sin Ciniang si pedang langit masih merhatikeun ka Rasanti anu geus ngagagalkeun panajangna ka si Banteng Wulung. Dina sikepna anu tandes harita Rasanti terus nyarita ditujukeun ka Sin Ciniang. Hei, Sin Ciniang. Andika ulah coba-coba nyieun kaributan di Pilemuran. Kuring Rasanti anak nasi Rawing minangka alona si Banteng Wulung boga tanggung jawab pikeun ngajaga ketenangan warga kampung kahuripan. Tindakan kurang ajar dilakukan ku Andika mangrupa panghinaan keur pihak kuring Sin Ciniang. Haya, kamu orang jangan ikut campur. Jangan itu campur urusan ini Rasanti. We laksanakan tugas dari Tuang Wira sama nyari Kintamani. Haya, siapa yang bangkang? Harus we tindak. Pokoknya siapa we orangnya anu macam-macam ngabangkang, wani kurang aja we tindak. Alika ku ngerti. Kudu ngerti Sin Ciniang. Sakumaha anu geus dijelaskeun ku paman kuring. Waktu keur Ki Warangkas masih hirup. Kampung kahuripan teu pernah tunduk jeung patuh ka paguron lintang jagat. Malah pihak kuring anu geus ngagempur satalamatkeun riwayat Ki Warangkas. Jadi Tuan Milem jeung si Kintamani tong ngimpi maka jeung hayang ngawasa ieu kampung kahuripan sagarupa. Mun Andika keke maksa, ya wayahna. Kuring anu bakal singharepan didinya Sin Ciniang. Sin Ciniang si pedang langit anu masih nyekelan pedangna langsung harita ngawangun pasangan. Netepsekeun ka Rasanti betus nyarita. Haya, kamu orang nantang we bertarung Rasanti.
Kalau begitu, jangan menyesal, ha? Kalau kamu orang akan binasa dalam pertarungan inilah, Santi. Sin Ciniang. Aku coba cerita Sin Ciniang. Hasok buktikan kemampuan Andika. Hayya, kurang aja. Dasar sila Santi, orang kelo, ha? Terima telanganku. Hayya! Jurelat cilung Sin Ciniang si pedang langit. Harita miheulaan maju narajang bari metakeun pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Rasanti bisa ngareci Sin Ciniang si pedang langit. Lain lawan anu enteng. Pikeun ngimbangan panarajang anu dilawan harita Rasanti langsung ngagunakeun jurus pedang kilat bumi digabungkeun jeung jurus tapak darah suci. Masing-masing harita pada ngagunakeun jurus pedangna anu hebat. Sabetan pedang Sin Ciniang teu bisa kena kana sasaran sabab kaburu tuntas di jalan ditakis ku pedang Rasanti. Hiuk tang. Jari jeug. Tutas dua kali bantrokan dua pedang harita Rasanti jeung Sin Ciniang si pedang langit pada ngajarig jegat tukang. Beh dina waktu anu bareng duanana pada mancuhkeun di tangtunganana. Sin Ciniang si pedang langit jadi penasaran. Harita sagede diri pikeun ngaoncatkeun kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna mangsa nuliskeun tarungna. Rasanti nantukeun sikepna pikeun miheulaan maju narajang. Netep seukeut kanu jilawan betos nyarita. Giliran kuring anu bakal maju narajang Sin Ciniang. Tadah panajang kuring. Heya! Jurelat cilung Rasanti maju narajang kacepetan gerakna leuwih dironjatkeun sangkan panajang bisa kena kana anggota badan lawan. Jurelat Sin Ciniang si pedang langit ngimbangan panarajang anu dilawan. Dua jirim jeung jurelat lili upama kalangkang anu silih samber. Masing-masing pada hayang bisa ngasupkeun panarajangna. Ilmu pangenteng anu keur tarung kabilang saimbang. Jurelat hiuk tang. Dua pedang sababaraha kali bantrok. Panarajang Sin Ciniang bisa dibenung ku takisan pedang lawan. Kitu deui panarajang balasan Rasanti bisa dibenung ku takisan pedang anu dilawan. Jurelat Sin Ciniang ngacuelat ka tukang terus mancuh dina tangtunganana ngeureunkeun heula tarungna. Sin Ciniang si pedang langit harita kerung bari merhatikeun anu dilawan. Manehna rada kageteun oge sabab Rasanti tetela mampu ngimbangan kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna seudeung Rasanti neuteep seukeut ka dilawan betos nyarita. Sin Ciniang, Andika lebih hade mulang sarta bejakeun katuan Bilem jeung si Kintamani ulah rek coba-coba ganggu ka kampung kahuripan. Kitu deui kalembur anu sajena. Tindakan anu salah mun hayang nuliskeun pangaruh jeung ka kawasan Kiwarangkas anu nimbulkeun kejahatan. Hayya, kamu orang tidak punya tak perintah sama Owe, ha? Oh, jangan begitulah Santi. Ini tugas Owe. Pertarungan masih berlangsung, ha? Owe masih mampu teruskan pertarungan ini. Sin Ciniang si pedang langit. Saya gaji diri pikeun neruskeun tarungna. Dengan kencana asup kana jero bajuna nyokot senjata rahasia paku leutik ukuran 2 cm. Dina ngagunakeun senjata rahasia na paku leutikna. Sin Ciniang kawilang geus kalatih
dina neruskeun tarungna lain saukur naraja ngagunakeun pedangna tapi dibarengan jeung ngagunakeun senjata rahasiana. Haya, sekarang kita lanjutkan pertarungan inilah Santi. Jaga seranganku. Haya! Oh, sini, oh, tahu. Wah, gila. Haja, haja, haja. Wah, hayo, Sinciliang si pedang langit nagerakeun dengan kencana. Senjata rahasia opat paku leutik ting blecat muru kana tangtungan badan lawan. Geus kitu terus ngacurelat maju narajang. Moga apa narajang anu bakal dilakukeun ku Sinciliang si pedang langit. Kawilang ngabayakeun pikeun anu jadi lawan. Mun segeuling Rasanti matang tu bakal kawalahan. Oro kaya Rasanti ge geus ngarti anu jadi lawan teh ngagunakeun senjata rahasiana. Waktu senjata rahasia opat paku leutik anu cing blesat datang, harga Rasanti ngagerakeun pedang taji putihna disabetkeun kana eta senjata rahasia. Gerakanana kawilang cepet. Opat paku leutik senjata rahasia lawan pada lagragan kana taneu. Shoot besar, sat hiuk ting ting. Meh bareng jeung opat paku leutik senjata rahasia lagragan. Harita datang sabetan pedang Sinciliang anu ngarah kana beheung. Shoot hiuk jelat pos. Rasanti nyingkahan panajang lawan ngajuelat pindah tempat. Sinciliang si pedang langit jadi bagi penasaran. Sabab anu lawan masih mampu ngimbangan karena kemampuan ilmu silat manehna. Sinciliang ngacuelat maju dina rajang. Sabetan pedang ngarah kana dada lawan. Rasanti ngabendung panajang lawan. Nakis ku pedangna jelas siut sat tiukang hanya wajile kamu singgilian ya orang ngomong nawan siapa sia gese waktu sababaraha detik disanggeusna pedangna ditakis ku pedang lawan. Harita Sinciliang luncat ka tukang saterusna ngagerakeun di leungeun kencana ngagunakeun deui senjata rahasiana. 5 paku leutik ting blesat muru kana tangtungan badan anjeun lawan. Rasanti rikat ngagerakeun di pedangna. Dina kayan Rasanti keur ngagunakeun pedangna disabetkeun kana 5 paku leutik senjata rahasia lawan. Harita datang panarjang Sinciliang. Sabetan pedangna ngarah kana dada lawan. Shoot besar, sat, hiuk, ting, ting, ting. Senjata rahasia lagragan. Hiu, datang tusukan pedang Sinciliang anu ngarah kana dada lawan. Rikat Rasanti luncat ka belah katuhun badan lawan, terus kagirirkeun badanna kalebah katuhu, saterusna dampar leungeun kencana anu ngagunakeun jurus capak darah suci ngahantem kana puhu leungeun katu lawan. Sedak desy. Oh, haya, oi kena, haya, sakit. Sinciliang si pedang langit ngagero kaget bari nahan kanyeri. Terus ngadalig deuk kalebah kenca. Samemeh nuju lawan bisa mancukeun tangtunganana, harita Rasanti nyusul tepus ku panarjang susulan. Tapi Sinciliang sok sanajan dina kayaan ngadalig deuk, masih mampu ngabendung naki sabetan pedang lawan. Malah di luar dugaan Rasanti harita anu lawan bisa ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana cangkeng lawan. Hiu datang panarjang susulan Rasanti. Hiu tang. Panarjang dibendung ditakis ku pedang Sinciliang. Saterusna ngasupkeun tajongan kana cangkeng Rasanti. Sedek des. Rasanti ngagero kaget bae nahan kanyeri. Rasanti jeung Sinciliang pada ngadaligdeug melunur ka tukang. Beh dina waktu anu bareng duanana pada marancukeun di tangtunganana.
ningali lumangsungna tarung bangun anu saimbang. Harita si Banteng Wulung anu nangtung ngarendeng jeung Sandika jadi rada salempangan oge hatena. Harita si Banteng Wulung terus nyarita, wah, diperengatikeun ku Mang Nganteng nganu narung teh sigang anu saimbangan geningan sandikaan, lamunan teprikeun karasantian kang beunangan ngumana raja ngalawanan ngenyaan entering do Mang Nganteng mah sumpahan beneran sandikaan entering do ngumaha gecek sandikaan ngira-ngira nang eta rasantian teh bakal mampuhan ungkulan Ciniangan nu serang Mang Nganteng mah da aduh salempangan lamun rasanti ngaleh jajan tenan sandikaan tenang Mang Nganteng teu kudu waka salempang Mang sabab mun rasanti geus kadese abdi tangtu bakal maju pikeun ngayunan Ciniang tapi ari cek ijiran abdi mah sanajan jurus pedang kilat bumi nu digunakeun ku rasanti bisa diimbangan ku jurus pedang lawan tapi jurus tapak darah suci bakal jadi ancaman pikeun anu dilawan Mang. Anu matak abdi gaduh kayakinan gabungan jurus pedang kilat bumi jeung jurus tapak darah suci bakal mampu ngungkulan anu dilawan Mang Nganteng. Wah, lamun ngitu mah nya nyukur we ngatuh sandikaan nganyada ngalah kanggo maha ngoge rasantian teh budu ngaya dina kangunggulan sanes. Nya sugan we ngatuh ngeta ceritaan sandikaan teh jadi kang nyataan. Anu matak tenang we Mang Nganteng. Tenang. Tuh perhatikeun. Ciniang geus sagede diri Mang. Sigana mah bakal ngagunakeun jurus pedang anu leuwih ampuh Mang Nganteng. Sandika jeung si Banteng Wulung musyrikeun diperhatian ka tempat kubang Sungai Tarung. Harita si Ciniang si pedang langit sagade diri pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun jurus pedang anu leuwih ampuh. Teu saukur ngagunakeun jurus pedang anu leuwih ampuh. Tapi bakal dibarengan ku ngagunakeun senjata rahasia genep pakuleutikna. Bisa dipastikeun nuju lawan teh kawalahan. Kitu ceuk pamikirna Ciniang dina waktu harita. Bari musyrikeun paneuteupeuna ka nuju lawan, harita Ciniang terus nyarita. Haiya, pertarungan ini masih seimbang lah Santi ha. Oe tidak mungkin kalah sama kamu orang. Ya, terbukti kan sampai sekarang Oe masih tetap berdiri lah Santi ha. Jadi cek Andika mah pikir masihkeun saha anu bakal unggul teh kudu mampu ngarubuhkeun anu dilawan. Haiya, bener ha. Hade min kultima. Hade mun kitu mah urang teruskeun ieu tarung. Gunakeun sakabeh kemampuan Andika Ciniang. Haiya, si kalau we lajukan pertarungan ini. Haiya! Jorelat cilung Ciniang ngajolat maju narajang bari ngagerakeun leungeun kencana ngagunakeun senjata rahasiana. Genep pakuleutik senjata rahasia ting blesat mulu kana tangtungan badan lawan. Tapi Rasanti geus bisa nebak kana karep pamaksudan nu lawan. Mun senjata rahasiana disabat ku pedangna, mangka panajang pedang bakal leuwih cepet batan tadi. Anu matak Rasanti henteu nyabatkeun pedangna kana genep pakuleutik senjata rahasia lawan. Tapi nggak coret bila sempat ningkahan senjata rahasia lawan, shoot blesat, joyat, mos. Senjata rahasia tayunu kena hiji-hiji acan. Kakarage Rasanti anu pindah tempat, sukuna napak kana lemah, geus datang sabatan pedang lawan anu ngarah kana beuheung Rasanti. Rikat harita Rasanti narik badana ka tukang, bari ngabendung nakis pedang lawan. Syuk kang. Meh bareng jeung bantrokna pedang
harita dampalengeunna kenta alengen dampalengen kencara santi anu ngagunakeun jurus tapak darah suci mubus nyusup di antara celah lorong-kerang kosong lawan. Saterusna dampalengen kencara santi ngahantem kana dada lawan. Sarusup pusat siuk dakdas. Sinciniang ngagero kaget bari ngabangkil mundur ka tukang sababaraha kali. Samemeh lawan bisa mancukeun tangtunganana. Harita Rasanti ngajurewat nu setepus ku panarajang susulan. Sabetan pedang Rasanti masih bisa ditakis ku anu dilawan. Tapi pikeun anu kadua kalina dampalengeun kenca Rasanti anu ngagunakeun jurus tapak darah suci ngahantem kana tak-tak atuh anu dilawan. Yurasiu satang sakiu abukakdas. Disusul jajakan kana beuteung sakiu jajak tek ngep deh. Haiya, mo se beuteung seueur, aja setan, we kena tulu, haiya, iya sesuje, Sinciniang si pedang langit ngageronahan ka nyeri bari ngahayungkung mundur ka tukang. Rasanti bangun anu geus teu mereka sempetan kanu dilawan. Harita maju dina rajang nuturkeun badan lawan. Sinciniang anu keur ngahayungkung ditarajang deui ku anu lawan puguh kaget. Tapi jurus pedang Sinciniang memang hebat. Harita sok sanajan masih tacal bisa mancukeun tangtunganana, tetela bisa keneh ngabendung naki sabetan pedang lawan anu ngarah kana dadana. Syuk sakyuk tang. Sabetan pedang Rasanti bisa ditakis. Tapi panarajang dampalengeun kenca Rasanti anu ngagunakeun jurus tapak darah suci geus teu bisa disingkahan deui ngahantem kana dada lawan. Sakyuk gagas disusul ku tajongan kana kekemplong di lawan. Sakyuk gagas. Haiya, tulang aya welompa wo su. Sinciniang si pedang langit ngageronahan ka nyeri ngacengkang ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang kebut Sinciniang rubuh maring lemah. Rasanti mancurna tangtunganana bari merhatikeun nu dilawan. Sedengkeun Sinciniang si pedang langit ngarahuh di jero hatena. Puguh di luar dugaan mun Rasanti mibanda kamampuan ilmu silat anu leuwih punjul. Padahal Sinciniang geus ngagunakeun sakabeh kamampuan dirina. Tapi Rasanti lain bae mampu ngimbangan satiap panarjangna, tapi dina pungkasan tarung manehna dirubuhkeun ku anu dilawan. Ningali Sinciniang si pedang langit geus dirubuhkeun ku Rasanti. Harita si banteng bulu ngacengkang luncat mulu kalebah tempat rubuh Sinciniang. Dulug-dulug gajeng. Si banteng wulung nangtung ngabedega baitus nyarita ditujukeun ka Sinciniang. Wah, masuk budang sia cinta rangisangan. Si kolopok si berewek nyengledan. Cobrang ngarek kumaha ngayeuna sia ketak manesya belakok kujubar. Nganu ngeungeus dirubuhkeun ku Rasantian sia. Sangukur ngitunginingan kang mangpuan maneh teh secara ngisangan bisi keneh nguntung sah henteu dibinasakeun ngoge ku Rasantian. Lamunan ngarek kejeman mah wah maneh masina ngoge ngeungeus maeot sia. Ngasok mudang sia Sinciniangan kolopok make ngejong wani-wani gangguan katemperat kampung kahuripan ngalangu pasia teh. Daya tahan badan Sinciniang si pedang langit kabilang hebat. Harita masih bisa ngoneau hudang. Terus cengkat nangtung.
Sedengkeun Rasanti harita ngacrelat terus langsung digigireun si Banteng Wulung. Bari netep ka Ciniang anu geus langtung. Harita dina sikapna anu tanes Rasanti terus nyarita. Ciniang, andika kudu narimakan ieu kanyataan. Kuring anu unggul mampu ngarubuhkeun anu dilawan. Lamun kuring niat jeleka, andika bisa wae dibinasa. Tapi kuring masih kena mereka sempetan ka dari andika. Pikeun neuskeun ieu kahirupan. Kayan andika geus moal mampu pikeun neuskeun tarung Ciniang. Anu matak leuwih hade andika gancang mulang ka paguran Lintang Jakat. Bejakeun ka si Tuan Willem jeung ka si Kintamani. Dapikeun kabulut-buluan orang jangjangan, kampung kahuripan moal rek tunduh jeung patuh ka sawae anu rek ngajajah kaya pelemuran. Wah, maneh mudu ngarti sia sin cara ngisangan nganu gempuran ka maguron Lintang Jagatan teh barisan Darmayudaan di kampung kanguripan sia golobong. Halumatak si Wileman ngejeng si Kintamanian moal ngayak bangaruhna neon-neon sang najan gantikeun si Warangkasan ngoge. Woi, ngasok gancang nginditan sia berowet yang ledan ngurang ngajaran. Buru-buru sia bejakeun ka si Milian ngejeng si Kintanian. Sok sang ngilang ngilit kolopok lain ngulang-ulang kawas manuk puyuh sia ngurang ngajaran. Ciniang si pedang langit dina kayan bari nyandangan kanyari harita